Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Alhamdulillah tos rempeg ya namanya di layar ya ketinggalina tos seueuran sadayana tos bet karohangan virtualna. Nah, kumaha sarehat sadayana? alhamdulillah. Alhamdulillah. Mincak karena materi nuka 2 sisindiran ieu panglaungan kahiji. Nah, anapun tujuan pangajaran dina panglaungan sisindiran ieu nyaeta sabada hidup kerengse na pangajaran hidup kedah tiasa ngaidentifikasi ciri-ciri sisindiran terus menyimpulkan atau nyindekeun definisi sisindiran oge ngabedakeun ragam jenis sisindiran dan margi aya jenis-jenisna nya. Nah, janten cakupan materi anu baris dipedar dinten ayeuna teh nu kahiji ngeunaan ciri-ciri sisindiran, nu kadua definisi sisindiran, sareng nu katilu ragam jenis sisindiran. Unggal pertemuan bakal ngayakeun evaluasi nya. Oke, evaluasina dina Google Form tiasa langsung dikerjakeun ku hideuk tanpa nutup layar Vicon nya. Terus soalna ke wangun PG. Nah, oke, salami kegiatan diajar tatap maya nya baris dinilai ngeunaan sikepna tikawi tanggung jawab, percaya diri, jujur, disiplin, komunikatifnya. Di dieu aya contoh pantun. Ieu pantun dalam sastra Indonesia nya sareng sisindiran. Ieu sisindiran mah dina sastra Sunda. Ayeuna tengetan ku hideuk ieu 4 contoh aya pantun sareng sisindiran nya. Tikawit jumlah barisna, teras jumlah ngang atanapi suku katana, naha benten atanapi sami gitu nya. Oke, sok dipasihan waktu 2 menit ke bakal ditaros nya. Dian Astriani jumlah padalisan atanapi jajar dina sapada atanapi sabaitna aya sabaraha ieu? parang eta heula. So, Aya 4 nya, Pak. 4. Oke, aya oke. Neng Dian Cesar neng tiasa ngetang suku kata atanapi ngan? Oh, tiasa. Nah, cobi aya suku katana sami sadayana teu atanapi aya nu benten? Aya nu benten, Pak. Anu palih mana? Anu pantun hiji mah eta 10 engang. Oh. Anu sanesna mah 8 engang. Cobi 10 engang kumaha ngetangna? Kain dijahit jadilah baju. Oke, kain dijahit jadilah baju. Oke, leres 10. Tina jumlah padalisan sadayana 4. Tina jumlah engang sing horeng aya nu benten dina pantun mah aya nu 10 tapi nu sanesna mah 8. Nah, ayeuna lebah kekecapan atanapi kecap mimiti dina unggal padalisan. Nah, aya nu benten atanapi kumaha ieu polana atanapi aya nu sami. Cobi Neng Hernisa. Aya benten apa pami pantun hiji mas si kata-katana teh sabarareda tapi pami dina sisindiran hiji mah aya nu sami. Aya nu sami, nu mana samina? Ta eta pa anu memeh dina jajaran kahiji sami sareng memeh dina jajaran katilu. Terus anu wajib dina jajaran kadua eta sami sareng wajib dina jajaran kaopat. Kitu sanes, Pak. Mohon leres. Nah, ayana kecap-kecap nu sami ieu teh disebatna teh mindoan kawit nya. Ieu teh kalebet purwakanti mindoan kawit. Janten aya pengulangan kata di payun. Cobi Neng Dania. Aya? Mohon, Pak. Cobi tingali Aya, dina Pak. sisiniran 2 lah. Nya, kunaon, Pak? Tingali ngang tungtung dina unggal padalisan. Kinten-kinten kumaha sami atanapi benten sadaya eta kumaha ta? Nu kahiji A, kadua E, katilu A, kaopat E. Kaopat E. Nu kahijina sami sareng katilu. Kahiji katilu, Nya, kadua sami sareng sareng opat. Kaopat. Oke, hatur nuhun. Nah, tah hidup neme anu
jawab ku hidup terus nu ditaroskeun ku bapa teh eta teh salah sahiji ciri-cirinya ngeunaan ciri-ciri sisindiran. Nah, ciri-ciri. Nah, muka hiji sapada diwangun ku opat pada lisan. Misti umumna kedah opatnya. Terus sapada lisan diwangun ku 8 ngang. Nah, sisindiran mah kedah 8. Anapun tadi saurna teh dina pantun hiji 10 ngang. Nah, ieu bentena janten dina pantun bahasa Indonesia mah hidup tantos diajarnya dina pengajaran bahasa Indonesia ngang nate atau suku kata nate tiasa 8 sampai 12 suku kata. Tapi pamisi sindiran mah misti kedah 8 tekenging kirang tekenging langkung. Nah, terus ciri nu katiluna pada lisan kahiji jeung kadua. Nah, ieu pada lisan kahiji sareng kadua ieu disebatna cangkang. Pada lisan katilu sareng kaopat disebatna eusi. Hartosna isi atawa amanat anu hoyong didugikeun dina sisindiran teh ayana dina pada lisan katilu sareng kaopat. Nah, oge ciri anu kalimana kauger ku Purwakanti. Tadi teh kapenak ayana mindoan kawit sareng laras wekas nya. Janten tadi anu sora ngang dina tungtung saurna saur Neng Dania kan benten-benten ya. Hiji sami sareng tilu, 2 sami sareng opat. Nah, kukituna dina sisindiran mah umumna ngagaduhan pola Purwakantina teh A B A B. Artina sora dina tungtung engang pada lisan kahiji kedah sami sareng sora dina tungtung engang pada lisan katilu. Kitu oge dina pada lisan kadua sareng kaopat. Nah, dugikeun ka dieu aya heula nu bade ditaroskeun? Apa abi bade Oh, naros. saha? Oh, kumaha Neng Dian Abi, Astriani Pak. kumaha? Nuhun. Kieu Pak, Nuhun. kan sisindiran teh hampir sami wae sareng pantun. Nuhun. Epanya kitu tadi Nuhun. sabab teh. Tah, anu janten patarosanana, nah di Sunda mah disebatna sisindiran, sanes pantun wae, Pak. Gitunya. Oke, good question. Nah, patarosan sae ya kritisnya, Neng Dian teh kritis. Nah, cenah Pak, tadi kan dina contoh teh hampir sami wae, bentukna sami, mung benten engang wungkul. Nah, teu sami henteu disebat pantun wae dina sastra Sunda oge. Nah, naha disebat sisindiran. Nah, kulantaran ieu patali sareng asal kecap. Sisindiran asal teh tina kecap sindir nya. Tadi teh geuningan cangkang teh mungkus eusi. Artina amanat nu hoyong didugikeun teh henteu langsung sacara togmol ditepikeun, tapi aya eusi non cangkangna heula. Neng Dian Cesar mangga bade ka zaman heula mangga. Nah, terus naon cenah ai sindir? Ai sindir teh omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun atawa henteu togmol. Nah, tina kecap sindir jadi weh sisindiran. Kahartos Neng Dian? Atos Pak kahartos satu nuhun. Iya, sawangsulna ya, sae tak kitu. Wangun sisindiran dumasar kana ciri-ciri sisindiran anu tos dipedar tadi, urang bagi janten 2, nyaeta aya rarakitan sareng paparikan. Dina sawatara sumber wawangsalan dilebetkeun kana wangun sisindiran, tapi ku bapa mah eta dina pangajaran ieu urang leupaskeun heula wawangsalan, janten urang fokus heula kana rarakitan sareng paparikan. Naha kulantaran urang nyaluyukeun sareng ciri-ciri sisindiran anu tadi tos dibahas. Nah, naon cenah bentena rarakitan sareng paparikan? Tadi teh ieu kecap awal, kecap mimiti dina pada lisan. Nah, janten ieu tadi teh anu disebat mindoan kawit nya. Aya kecap anu dibalikan deui. Ari paparikan mah, nah paparikan mah ieu bebas payuna, teu aya ugeran mindoan kawit. Terus aya deui jenis sisindiran saupama ditingali tina eusi nya. Tema aya nu disebat piwuruk, ai piwuruk teh nasihat nya, mamatahan. Terus nu kadua aya sisindiran silih asih. Silih asih mah ieu asmara percintaan gitu nya. Terus nu terakhir ieu aya sesebred. Sesebred
ieu sisindiran nu eusina teh humor atawa lucu pikaseurieun kitu nya. Janten materina tasa kitu aya ciri-ciri, definisi sareng bentuk sisindiran. Ayeuna urang ninca kana LKPD latihannya. Pilih kirang jelas mah buka we anu di WA group sami wae. Nah, jadi aya sisindiran. Daek soteh ka Cikoneng kasih Citu mah teu purun, daek soteh ka Nyi Oneng kan itu mah teu purun gitu nya. Nah, aya genep sisindiran pituduh ngerjakeunna prak ku hideep baca sing gemet contoh-contoh sisindiran di luhur. Terus dianalisis wangun jeung eusi sisindiranna tadi teh bada dianalisis pek tulis deui contoh-contoh sisindiran di luhur kanu tabel nu aya di handap nya. Nah ieu aya tabel mangga dipasihan waktu 10 menit nya ayeuna kerjakeun. Neng Marlina atos Pak. Oke. Cobi ai nu contoh rarakitan silih asih nu mana ye? Sote kaci koneng. Nuhun. Kaci situ mah tepurun. Daek sote kanyi oneng. Kanu itu mah tepurun eta Pak. Oke, nah disebatna rarakitan ieu. Kumargi anu jiga rakit teh apa? Payuna sami. Anu pada alisan kahiji sareng anu katiluna sami. Kadua sareng nu kaopatna sami Pak. Oke, good. Saenya kami atos. Oke, langsung ngempelkeun nama tiasa sabada ditutup meet lah, bilih kedah dipoto heula kitu nya. Ngempelkeun di Google Classroom nama. Oh, sing horeng tos CF 10 menit nya. Nah, kumargi waktosna 10 menit tos CF simpen heula sanajan tak can rengse gitu nya nilatna simpen heula. Nah, ayeuna mah urang lebet kana bagian pamungkas. Hernita aya, Neng Hernita. Aya Pak. Ciri-ciri sisindiran teh naon wae cenah? Pak ari sisindiran teh diwangun ku opat pada lisan. Naon? Sapada teh aya opat pada lisan. Terus jumlah ya. Terus aya sifatna sifat asih. Yang buruk sareng sesebren. Iya. Sae mantap. Nah, janten ngemutan deui bentenna sisindiran sareng pantun dina sastra Indonesia teh emut dina jumlah ngang. Nya, jumlah ngangna ai sisindiran mah kedah 8. Pantun mah tiasa 8 dugi ka 12. Oke, ayeuna hideep mangga cobi buka kolom chat dina Google Meet. Katinggal aya link? Aya Pak. Oke, mangga klik linkna, kerjakeun evaluasina dipasihan waktu 10 menit. Ku Bapak bade ditinggalikeun ye live score. Kan kayak orang tingali saha ye nu pangpayuna ngempelkeun. Abi atos Pak. Atos, waduh, Neng Hernisa tuh punten 100. Neng Evita punten 80. Emutnya kade KKM-na 75. Mangga bari ngerjakeun. Nah, Bapak bade ngainformasikeun kangge pangajaran salajengna dina panglawungan anu kadua. Masih ngeunaan sisindiran, tapi sisindiran janten bakal aya nu rumpang ku hideep di eusian nya sebagai latihanna. Nangke dina pertemuan katilu namanya hideep ngarangkul. Sareng dina pertemuan katilu mah engke teh hideep bakal ngadamel poster atanapi konten Instagram kedah diupload di IG masing-masing nya. Nah, panginten kumargi waktosna tosnya relek CF teh kapan panginten mangga dilajengkeun anu teu acan rengse. Nah, diantos dugikeun ka sarengsena mung panginten urang tutup wae ieu lawungan wilujeng patepang dina panglawungan salajengna Sabtu payun deui nya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.